Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Puji senarang syukur angin kagungan Allah, salawat senarang salam mugia dicurahkan dilimpahkan kajeng junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina danget ayeuna insyaallah bade nguningakeun surat Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah sadaya puji lillahi angin kagungan Allah. Rabbi anu mangeranan, anu miara, anu ngajagi, al-alamina sadaya alam. Alhamdulillah, kalimat alhamdulillah asalna hamida nganggo alif lam. Saupami hiji kalimat isim anu nganggo alif lam, maka eta kalimat isim jadi isim ma'rifat khusus, langkung khusus deui. Kumargi sakitu alhamdu ari puji teh eta khusus kagungan Allah. Janten makhluk anu sanes ulah hoyong dipuji. Ayeuna mah tibalik. Makhluk teh hoyong dipuji, upami teu dipuji sok rada baeud. Padahal puji mah khusus angin kagungan Allah. Saupami jalmi hoyong dipuji, maka eta jalmi ngajak bersaing sareng Allah Subhanahu wa taala. Kumargi sakitu ulah hoyong pujian ti makhluk. Margi pujian khusus kagungan Allah. Rabbi margi kunaon Allah khusus pujian kanggo Allah. Margi Allah teh Rabbi anu miara al-alamina sadaya alam. Cara miarana Allah janten saupami Allah nyiptakeun makhluk sanes ngan saukur nyiptakeun wungkul. Tapi ku Allah dipiara eta makhluk. Sapertos patani. Patani teh melak hiji tatangkalan, melak cabe. Ku petani teu ngan saukur dipelak wungkul, tapi ku petani dipiara. Cara miarana petani dipapainan pupuk supados eta tangkal tiasa tumbuh, tiasa lebeut buahna. Kumargi sakitu saupami eta tangkal teu dipiara, maka hasilna moal maksimal. Tah Allah oge nyiptakeun makhluk sanes mung sakadar nyiptakeun wungkul, tapi ku Allah dipiara. Piaraanana Allah, miarana Allah ka makhluk ku mangrupa nikmat anu dipasihkeun ku Allah ka makhlukna. Nikmatna seueur pisan. Mung kadang-kadang jalmi mah alim ngangkan kana nikmat Allah. Padahal nikmat teh bentuk miarana Allah kanggo makhlukna. Al-alamina sadaya alam. Termasuk teh ya jin, aya manusia, aya binatang,
sadayana sadaya alam. Iya sadaya alam teh ku Allah Rabbi, ku Allah dipiara teu diantep. Kumargi sakitu pelajaran anu tiasa dicanak dina ieu kalimat. Hiji pujian angin gawon Allah, kadua Allah miara makhluk anu diciptakeun ku mangrupi-rupi nikmat anu diparinkeun ku Allah ka urang sadayana. Mung sakitu anu kapihatur, hapunten anu kasuhun. Hasbunallah ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.